Pertama kali nyeun sushi KW alias kimbab. Nah, jadi caritananya barudak ieu sok sir beda kleta hayang ka sushi teh he atuh heudak ngan ieu mah kawena nya ieu ju aing memulai nyeun tah pertama-tama mah dak ngan endog jeung bonteng ku aing nya ditambah ieu siput teh dak nu ngaranna aing teu nyaho ieu menu ieu. Tah di dieu oge aing geus siap ya aing meulina tina online nori nya dak atuh rumput laut anu jeung ngagulungkeun sushi teh dak de letak ku dalarianya ieu ku aing mulai dibuka beuh pokona mah ieu bagus dak bari jeung teu mudah suek teh lanjut ieu ku aing sanguna dak di empe alias diteken-teken atuh dak supaya ulah amburadul acak-acakan tah lanjut ieu ku aing nya biasa dak toppingna teh diasup-asupkeun tah aya bonteng aya endog jeung siput teh ieu lanjut ku aing diberean mayones jeung saos doang dak digulungkeun ulah poho tah geus digulung-gulung dak nya dipotongan lanjut ditata kana piring pan kadeleuna ge dak atuh lumayan bae barudak nya ukuran sushi kampung ieu atuh dak ja daripada hayang mengacah atuh mending keneh kieu bae asal-asalan nu penting mah kana beuteung wareg jeung cik aing mah ngeunah bae bari jeung eueuh mah atuh janek meuli dak jauh ripuh di mana boa nu ayana ge ngaran-ngaran di lembur ieu parangsa aing mah telok aya padagang ieu nu kieu ruana laju aing mending meuli bahan-bahan aja teu kuat ku hayang tah dak geus anggeus nya tinggal dinikmati kadeuleu ku daria beuh pokona mah ieu rasana ge ulah diragukan dak mending ngalewog-lewog ku mirasa ngeunah heh.